prosesi penyambutan calon pengantin pamenggat urang kawitan. Syugih wargi kaum muslimin rahimakumullah, sakumaha kauninga kusadayana. Alhamdulillah calon pengantin pamenggat miwah rombongan parantos sumpi ngalut ngengkeuy ngabandaleun ngembat-ngembat yatang pinang. Bismillah purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Babasan bandika pagawean lamun nangtung kacucunan sing lulus bantun jeung tumbuh buah seureuna. Neda panyaksen sugi wargi kasadayana acara urang kawitan. Salatun bisa
ini lantun ku mawasan sholawat mah kemana ya ini teh euy aduh rombongan panganten calon panganten pangetos aya ya Nene urukan ieu karunya rombongan aduh geus tapi euy tadi langkung lila teh aya naon abah aduh geus kekero ieu teh Pak hampura telah mana teh kemana wae sih itu karunya ayo urang sampeurkeun buru lompat sih teu bisa lompat lompat wah aduh hampura pan geus gawe penting apa ieu teh burukeun lain bah naon tempo sia geura mun kasep euy lalakina aduh aing hanya kal aing kawin jeung maneh bah siap Tuh kau ningali nu harerang wae manusia. Aduh tingali geura cabak ganona geura aduh hayang nyabak aing ganona ya bah beda jeung kado maneh bah meni sikun teh peusukeun tong diladenya abah oke teh hayang ini hayang sholawatan Sok hayang sholawat naon? Naon we kumaha barudak lah heuder atuh barudak ieu cenah ini hayang sholawatan abong gede ini jeung aki-aki di bersholawat di gerbang-gerbang gitu aduh ayo kurang lajengkeun mangga dihaturan lingih para rombongan panganten pamegat majeng sakeutik ka rombongan calon panganten pamegat mangga